terkait masalah zikir saya sedang bahas ya. Anu cenah kan lamun teu dibeat mah cenah gitu lah. Zikir eta sari percuma cenah. Jadi merasa zikir bisa begitu mah gitu. Jadi supaya yang indah Eta cenah kudu dibeat heula. Betela Ente justru eta seueur gabdi ge nyarios masyarakat atau jawabanna eta mah teu aya dina hadisna jawaban kitu mah kudu dibeat. Tetap eto orang mah sesuai jeung hadis Rasul anu Rasul eta wajib benerna berarti hadisna ge wajib benerna jeung hadis eta teh lain hadis dhaif lain hadis naon. Jadi kitulah bakal datang hiji zaman ka umat kaula teh bakal pecah belah menjadi 70 golongan kabeh asup neraka kecuali anu hiji anu sagolongan wahum ana wasabi golongan tersebut teh nyatana anu dipimpin ku kula jeung para sahabat kula jeung golongan tersebut nyata ahlus sunnah wal jamaah. Itu berarti lain bae dzikir tapi amal-amal anu sajana oge nalika akidahna hatena ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah dzikirna bakal jadi sabab nyalametkeun ngasupkeun ka surga. Pagawean-pagawean lagi amal-amal anu bagus na anu sajana bakal jadi sabab wasilah pikeun ngasupkeun dirina ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanan teu dibeat kitu jadi masalah nu penting hatena akidahna hadis nafsina gerakan hatena ahlus sunnah wal di antara tadi sifat wujud eta kitu tah nya. Eta sifat wujud teh mana ada kieu sehingga dohir orang kan akibat ahlus sunnah wal jamaah dohir orang pada teh beresnya ida ala inapil jasadi mud gotan ida soluhat sairul jasad wa ida pasadat sairul jasad ala wahya al qalb ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah apabila beres darah tersebut maka bereslah apa yang dikerjakan oleh anggota dohir apabila ruksaklah yang dikerjakan oleh anggota dohir. Iya bereslah hata orang konan. Kuka iman anu hasil daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dong tadi teh paham orang kan sifat wujud seperti tadi nya. Oh orang ahlus sunnah wal jamaah teh makna pandangan ahlus sunnah mengamanan sifat wujud teh kieu motonya kieu. Sehingga terjadi di kehidupan sehari-hari orang pas mendak nu kitu orang kehadiran orang teh mulai unggal-unggal moal. Kan salamet beureun. Berarti ciri orang teh geus katempelan ku ahlus sunnah wal jamaah. Kadituna orang akibat ngungkit eta tetangga orang kumaha atuh bager bae. Boh tetangga orang boh dulu orang teu aya masalah. Sanana misalnya buktina bener manehna ieu hewa ka urang teh nembalanana. Ya. Tapi orang tidak peduli sabodo amat mungkin eta teh hijab di Allah mana hewa ka urang cek nembalan ka urang. Urang mah gawe bagus bae kok nanya bae mah. Kebal-kebal. Eta jelema nu hewa ka urang. Cager moal. Isin moal. Maslahat teh eta. Mantak kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah anu bakal nyalametkeun lain bae nyalametkeun di akhirat tapi di dunia oge bakal jadi nyalametkeun. Uli gagabakeun teh kalimah la ilaha illallah. Lamun urang mah nyaho kana maknana bade ngahadirkeun hadir dina hati makna-maknana. Kadang-kadang orang mah cuma la ilaha illallah mun kitu hungkul. Jadi insyaallah nalika orang ahlus sunnah wal jamaah insyaallah orang teh hirup eta jadi orang yang bijak, besan gede hampura, jadi pengayom, pembimbing, pendamping eta gitu. Bener-bener gitu. Sedangkan eta sadayana sifat-sifat kita teh insyaallah bakal menghasilkan karena persatuan. Ya. Tapi lamun mutajilah dong tadi, nu tadi ngahiji ge. Ya, urang ngomong misalnya gawe ku kayak aing mah teu kaharti ku akal eta tetangga aing keur masyarakat mah ku aing atuh geus leuna lagaan imahna ge sagala dibeureun bangsa kumaha pon unggul-unggul kata tetangga urang hiji ya ditanya ku aing teu ngalik-lik acan aing mah teu kaharti aing teu kaharti ku akal padahal teu kaharti ku akal teu kaharti ku adat biasa urang
pan ada tesuk neula cerita tesuk ngadenge nya deket kunan ditanya ku urang ceulina teu ngadenge jeung mata teu neula ka urang padahal bolotot eta tekar deket ku ada ku akal kemarin keur ceuli jeung matana keur teu dibade dadengan jeung teu dibade deuleun ku Allah eta mungkin